alhamdulillah nyapanya lancar, boboknya lancar lah segitu. Alhamdulillah nikmat. Nikmat bobo tibra. Jam sabaraha mang ini mang? Ayo nanti jam tengah 5 kirang kan 27. Bobo sosorodotan wae daleueur sleeping bag na. Di tukang barobong. Barobongnya Naon cing sarehat. tibra. Ya halus sih dia memang. Nah, iya headlamp. Kepala lampu. Kepala lampu. Nyarita naon mang? Nah, subuh mimpi itu ngimpi naon tibra. Amang ngompol. Ulah di meja itu Sabab dina sleeping bag. tak na sleeping bag teka buru teka tahan muka sletingna buru-bugan malah kak keluar manten mesan Itu tong di beja-beja. tak langsung di meja aduh Ini kan dewe. Ai mainannya ku mang banding kan. pae kabe dong cenah ayo Dibanding yang bulangrang tiris kana di ditunya. jadi sini burang-burang Soalnya luhurnya. burang-burangnya Sanajan ieu teu di jero tendanya. Di luar ya di payunnya Payuna tuh guys. di luar Gimana ya? Aina tenda. sleeping bag ya jadi sleeping bag parasit flies hit maklum itu ada ya kena lulungu kene Lulungu kene. ku sabab miliki ku bugan meureun aduh asli ku disemprot banyak wangi Ai biasa ya mang lamun tos camping kieu naon nyuci tenda sok di mana? cuci tenda Walungan. di rumah Tara di walungan. Nah. Sok 3 harieun gitu. Termasuk si pasekna oge di kumah di lapan diluruskeun kan sok aya nu bengkok moal karatannya apa besi apa naon sih mang? karatan sih besi mah luka iya Tapi tidak karat alhamdulillah sih nya leukeun we gitu tanahnya di kubah di bukan nebo di kursi kubah kan ai pasak mah disikat kieu teu naon ngan tenda mah dielap ku busa paling kanebo dilap teh tenda mah kos jas hujan dia lamun sering disikat teh meureun sok rembes bolong aya nyuci tenda di ke mandara paling digantungkeun ieu kan imah ieu dan double layer jadi digantungkeun disemprot bari di lap-lap gitu. Ari ngajemur teh sok di mana? Ngajemurna biasanya di payunan bumi. Dina tambang. Nya ada heula ngadadak ada tambang tina tihang listrik kan tihang listrik di payun teh. Tiang listrik terus jadi aya tihang bumi di ngadameulkeun dibentangkeun si tenda di dieu. Lamun panasna saya mah sehari ge ieu mang. Sehari ge biasana lencar. Ngan antara nya cuaca aduh rada ieu ning hujan wae kenapa Tah lamun misalnya baseuh kumaha eta baseuh kene mang tilepan wae untung maka bisi naon bising kena aya cetik naon sih kono komo kan ieu mah anu lebatna bodas sok aya cetian ning anu cetian naon sih namanya anu hideung ning heeh si anu kituan jadi 8 usahakeun garing we itu 8 Kayak rencana kemana deh urang pikiran mah rencana ya kemarin kan ke dia nya
Ya, ya. Kak, iya lah Kak. Kanon kadarah wetan we lah gitu ya. Kang sama orang nyobian ke daerah Kulonkeun Purwakarta. Anu kajug juga laku motor Kajung nya. buku motor terus nanya akses jalur-jalur nanti gitu mudah gitu. Ada gunung-gunung ageng kan ada susah oke gitu. Pertama kin Malahan ieu ge kamari teh ngajakan si Adit teh hayangeun. Coba bentrok jeung acara turnamen futsal naon. Soalnya Adit mah kan sapaketna jeung kebet. Lamun Adit diajak kebet bakal ngilu. Lamun Adit moal kebet oge moal. Padahal si eta halus ya solidaritasnya. masih lah. Si Adit si kebet Kondisi masaknya juga di dinya Pak. Masak. Pajar halus fisiknya lumayan. Pajar lumayan. Leukeun. Nikre Jemping we, sama jemping we, aya we naik. Pajar si Adit mah bari resep bari ngobrol nyarita. Adi kemarin nu teu ngilu teh nya. Berarti sabaraha urang nu teu ngilu Mang ti rombongan anu ti payun? 2 4 Saha wae. Si Adit, Kebet, terus Seiran, Adi, jadi ya. Pajar. 5 berarti 5-nya. 5 orang tuh ngiring. Adit, si Aditnya teu diajakan teh karena bentrok jeung acara futsal. Si Kebet teu diajakan soalnya sapaketna jeung si Adit. Si Pajar oge sarua sapaket tiluan. Lamun di antara dua ieu teu ngilu, kemungkinan Pajar oge moal. Si Adi teh bisi kamari kan manehna ngkem oge nya. Capek oge. Capeun bisi naon gitu kan. Katambah anu tiluna teu ngilu di gitu jadi teu diajakan, lain teu dibejaan nya. Hayang nama babarengan cuman bisi capeun teuing bisi naon teuing. Ai si Iran teh dibejaan ku urang teh bisi ujian Mang kan kedap deui ujian sekolah bisi gering bisi naon urang kasalahkeun. Capeknya. Kunaon urang ngajak Rehan, ngajak Lutfi nya babarengan lah gitu sama-sama aya pemula jadi tiap naik teh aya pemulana Mang. Aya pemula. Da urang oge sarua mimiti teh ku diajakanana oge atoh. Jadi pemula teh termasuk ayeuna alhamdulillah Ipai ge kaasupna pemula tapi kuatnya. Kuat fisikna Ipai. Culai mah tos biasanya halus Culai. Ipai mah bari udud ge lancar eta mah. Kareta. Bener cek Amang kan heula. Udud we. Soalnya kan bisa ke curug oge, curug anu nya teu acan ku Jami teh Pak masih jalan lagi akses jalanna gitu masih nebas gitu tah. Masih nebas akses jalan lagi. Kuat. Alhamdulillah kuat Pak bari jeung bala-bala gitu loh gobeskeun keur ieu non milarian tempat itu. Bala-bala teh lain mamen bala. Gamblung. Barala. Bala-bala mah dihuap. Barala. Alhamdulillah ya Pak ieu Isan kuat gitu-gitu ge cicingan teh sugan urang mah babari capek tapi kuat. Malahan urang nu harita di Brangrang mah nu loba ngeluhna Mang. Ketik-ketik capek kunaon loba ngeluh karena tim mimiti semangat teuing digas tim mimiti. Ai kuduna mah kan santai lah. Semangat teuing ulah leuleus teuing ulah. Benernya ngatur napas kudu bisa ya kudu jasa diaturna apa sih eungeus soalna kan loba diuk bagi urangnya enak loba diuk teh kalah leuwih capek asli ayeuna geus diuk nangtungna deui teh horea Mang sedangkan pasti jauh kene terus oge nya Pak non lamun misalkan loba minum ieu jadi engke berat kumaha sih berat kan model urang kan tadi alhamdulillah keur mah cuacana kieu nya teu loba teh nginum. Ya Lutfi halusnya Lutfi. Iya halus tah.
Alit-alit tapi oge. kantong oge berat ya. Kantong berat, cai nyendak 2 botol 2 liter sih agengnya. Ya. 2 botol agung cai. Tapi terus tadi murah jajag, gorolong. tak murah nya Pak anu teh pas keur bade ngadamel tandanya hujan. Nyari weuh botol aqua murah aya nu nyandak di rombongan lain. Aya nu nyandak rombongan lain. Teu wartos. Karena suku urang dibawa. Ti handap teh capek-capek berat di luhur aya nu tempo make rombongan lain. Ting teu kanyahoan juga. Pokona mah teu naon mudah-mudahan ieu stok nu di dieu cukup. Sal aya jang nyangu jeung masak lainna gitu kan. Aib ketika naik gunung kahiji urang ya tara kukumah leungeun biasanya tisu we naon anggaplah bersih gitu. Soalnya lamun kukumah ku cai olok mendingan pakai nginum daripada pakai kukumah leungeun. Terus ngajaga oge ieu kan akses caina di luhur teh sok hese nya banyak. Jadi eta salah sahiji ngajaga supaya si cai eta awet. Aib anu kadua kudu daek ih di mana wae tapi kudu punten-punten. Termasuk Japar oge hareupeun tenda kan. Amang oge ngompol gitu. Maka tingkot teu kuat aduh. Kudu boga. Ih lamun eraan kudu neangan toilet nya geus we ka handap deui. Turun ka handap sorangan. Aduh. Ulah kana harlada wis nyeri beuteung. Eta. Kan solusina lamun teu kuat yang BAB wayahna kudu masakan batuna dihanap. Eta turun ke kamar mandi. Batuna deket kamar mandi. Naik turun deui. Daripada mawa batu geus. Tapi rata-rata saya nyapanya keur kieu nya. Tak kamari kan teu mawa tisu, ayeuna amang mawa tisu alhamdulillah kagunaanna teh berfungsi pisan. Pake ngelapan leungeun. Itu aibnya nu kadua. Naon deui aib teh mah? Naon deui ya? Kudu bebarengan lamun lapar teh eraan. Eta nu eraan lamun di engke dahar. Moal dahar engke teh gitu. Dahar kabulu leuleus. Ayeuna dahar hiji, dahar kabeh. Eureun hiji Eureun kabeh biasa nama kebersamaan. Terus oge acuk biasana mau nyandak salin teh sasetea acuk pergi jalan sasetea acuk pergi tidur sasetea kulantaran da ieu mah caket teh nya. Jadi teu nyandak salin kan gitu kan mengurangi beban. Naon bercermin dari kejadian kaburangrang teh mawa salin 2 setel. Berat mang. Tenda ongko tenda teh dibawa ayeuna mah. Untungna teh jadi teu berat teuing. Dieu we tempo ieu baju baseuh rek make salin untung mawa jaket. Jaket teh dipake teh aya gunana mang. Ketika di luhur. Mudah-mudahan ke beurang naon ngaranna teh baju dipake teh garing lah. Tapi teu naon pake ieu gue gitu. Ieu teh ketinggian di puncak teh sabaraha mang? 1000 puncak Cangkah 800 1000 sabaraha teh? Dina ieu da. Itu HP na ge tah? Ye nah HP. Ina ieu asa aya da, Pak. Ilap deui ieu teh ketinggian teh kamari teh sekitar 1000 lebih da. Ieu aya di dieu. Handapna dibandingkeun sebelum nama. Nah, soalnya kieu ayeuna jam 4:30 nyamangnya kadangu nu pujian suara di musola di masjid gitu. Kadangu nya kan. Iya, 1600. 625 mdp ya. Urang mah can ciih mang nepikeun ka ayeuna. Aslinya mah? Waduh. Awetnya. Awet. Lebar. Mimicen cai. Lebar mah kayak jadi kesang. Tadi kesang kos uyah mang di cabak teh ya. Geusrak. Geusrak aslina, Pak. Keur mah geus kekesangan tuluy kahujanannya lumayan lamun misalnya kondisi awakna keur teu fit mah babari gering. Tina panas kan ya. Tiis. Hujan kan. Iya gebret turun.
jalan leur ayo kondisi hujan memang kudu hati-hati. Penting mau trekking gak? Nah trekking oke misalkan trekking komo di leur mah penting pisan cek urang mah jalan misalkan jalanan anu ieu mah penting tapi jalanan anu biasa ge penting sih trekking. Soalnya yang bikin ieu tiang-tiang itu kan tiang ieu kan jadi tiang nu pakai trekking pole. Terus penting oge bawa tali center tak untung amang mau center nu japar oge naon ngaranna teh paehnya soep baterena dicas. Nah urang poho deui gara-gara packingna ngadadak tah pentingna packing tipe tinggi persiapan kalah kang ngobrol aja babaturan boro-boro packing sare jam 2:30 udang deui jam 6 biasalah siap-siap. Nah Pak iya oge nya model dinu center pakena misalkan hoyong jongjon pakena anu ku batu baterai soalnya daya tahanna rada yang dina non CF baterainya kan bawa cadangan itu jadi ganti lalu misalkan anu dicas ngecas di mana CF teh gitu kan termasuk orangnya nu kecil danya bebari panas nu dicas memang kita redup murah ya kur sabaraha itu di toko 35 naon sanes di toko outdoor Pak di Sadang rear outdoor ieu tah di Sadang stikeran teh ka sana nah bilih aya nu bade mesir peralatan camping atau napi ke gunung nah ieu tokona tah di Sadang lokasina Purwakarta lampu merah sebelah kiri lewat lampu merah sebelah kiri rear outdoor mudah-mudahan di endorse nah gitu lah lumayan intinya makanya tambih-tambihan yang budget gitu kan kayak kemana nih ya gitu jaket oke jaket rear outdoor nyaman oke gitu alhamdulillah kurang mau nu endorse ya jaket geus buladi terus naon deui nya nu kudu disiapkeun alus nama memeh naik ke gunung teh bagi pemulanya lari heula nya fisik hamin 2 teh lari heula jogging jalan lari ieu santai supaya ngatur awaknya lari heula urang mah tara boro-boro lari sare we lah tah eta tempo mangkat ge sare we heula tenang tempo naik hakay jog aduh kira-kira kayak pulang rasaan kantong urang anger baleurat Mang urang mah basuh soalnya mah lagi kantong basuh can ieu naon sieur lah alat-alatna Pak soalnya nyaset we atuh kan ieu urang kur mawa mie dah hareunana mie paringnya sabaraha hampang mie 3 mah ngurangan ge eta punten nah utamakan setelah bangun tidur minum ya Pak nya segelas tong wakapi videoan minum lah kayak gitu nya emang stres kaliwat ya caprak gandengan sare lah kan bae lah misalnya meh hararudang meh teu mulet mulet mah cukur kan jadi kamari oge ngacaprak teh nepikeun ka matahari ka dia nyimpang mah insyaallah sih ari caang-caang nama gitu ya kan cuman mau 100% berai caang gitu ya karena kan ini masih kene di bawah pos 5 lah pertengahan mah gitu kabayang tapi namang lamun misalnya orang masang tenda di luhur katinggalinya gemerlap lampu adalah gitunya ieu mah naon tapi teu naon ya ningali palaroek gitu kiri kanan emang poek ningali amang aing asa teu penting gitu nya ningali amang gitu. Oh nya
Ban aing ningali lampu. Aing mah endah gitu ya. Aing ningali ieu endahna naon. Aduh gitu ciptaan Allah. Nah gitu. Seburuk apapun manusia, sejelek apapun manusia, jangan direndahkan. Kumaha tadi dibonceng orang pala laur teh? Oh, mantap. Kondisi carrier berat, motor jengat-jengat, trekna hancur. Nyepengan kan karena baju orang nyepengan ngabedol kikituan. Bisi standing. Pokoknya mah mentap we eta mah. Terus pas tadi nyasar teh, amang kan lempang soalnya kan jalanan nanjak pisan. Motor ge sarelip pae. Bensin iya aur-auran mah. Kurang teh nah bau banjir kana karbon. Ya maklum lah perjalanan. Sapaseun ieu nya sapaseun motor. Lamun aya ti lawan arah teh. Geus teman tos ya di garotong. Nyasar tapi teu naon rame iraha deui ngahaja-haja kikituan. Coba lamun ena reka haja-haja reka saha nyimpang eta kita makan apal jadi jangan nyimpang. Aduh. Teuing salah urang gara-gara mengkol belok kanan, teuing gara-gara si ibu nipu urang eta teh. Tah. Buka mun si ibu si bapak oge nya ari nyarios nama si bapak ge ieu cenah langsung ka Pasir Jaka gitu nya parkiran langsung ke Pasir Jaka. Di tengah-tengah teh mungkin jalurna nya batu terus taneuh terus nya awalna mah coran nya tapi pilih mah larasaan salah mengkol Mang kuduna lurus berarti nya kuduna dibagi dua nu ngecek anu kalurus ka dia anu ka dia kita aya nu bener salah papisah. Aduh. Waduh kita bikinnya bersama-sama nyasar sama-sama bener sama-sama tuluy naon deui nya carita mobil teh anu tinggal lama nyata mobil di jalan teu salah pan urang di sisi itu eta malahan pas sama meh nyenggol maragi kan aya ieu bade nyenggol motor mobil diajar rada nyeruka diajarkeun ruka rada ngajakeun tapi tadi oge kan geuleuh ningali leungeunna di awir-awir keluar gitu sebutkeun diajar damanya gitu bawa mobilnya rada arogan gitulah mungkin efek terlalu nya panas oge cuacana yang buru-buru gitu kesel kumaha sih lah. Tadi untung anu kasenggol teh ukur tripod ge kan dina tripod teh dipasang HP. Nu muragna ukur ieu ukur panjepit. Amun misalnya sampikeun ka HP amang kasenggol rek diudag mah. Diudag. Maksudna murag pupuas mau diudag. Eureunkeun ya. Eureunkeun. Baiklah genep lawan pribadi lawan naon pribadi lain pribadi pribadi sama mobil aya anda sih nah kan we titah gelut masih Lutfi coy saya kan ieu pawang hungkul teh Lutfi titah gelut urang mah kabur gitu. Terus tadi oge Pak kan malamnya pas makan sempat ieu riweuh gara-gara jangkrik asup kana baju tah eta gara-gara tapi tidak dibunuh dilepas liarkan lagi salam lestari salam lestari urangnya dicocok sireum dibunuh urang dan nyeri atuh hari ini geus maehan sireum 2 Mang 2 aduh teu dikuburkeun can diwawarkeun da jauh ke masjid aduh subuh masih jam 5 kurang itu kamu tibra nya banyak alhamdulillah tibra tong diganggu teuing nih jero hati ngomong naon cenah duaan
ngegerebek wae sih doh. Ngagandengkeun. Info-info aya nu ngorok teh di tukang. Aya Sah tadi teh. Culai. Terus ieu lehan ge, Pak. Rada duker eta mah. Nah, urang mah teu lamun hudang. Lamun udang mah. Lamun udang mah teu ge. Urang ngorok teh. Aman. Teu sadar atuh mang ai sare mah. Cuman Soalna amang mah golosornya matrasna miring, tiba-tiba si sleeping bag dia geus aya dina taneuh di diana. Soalna lamun katingal jelas dina videona ieu posisi tanahna teh jadi miring gitu. Sleeping bag-na keur mah matrasna di miring. Jadi kokolosodan. Berarti matras sleeping bag kudu dikumbahnya. Kumbah. Selain kotor tina tanah oge kekumpulan gitu. Eta. Aduh. Hari tama jam seberanya geus rada caang teh jam 5 lewatnya mang nya. Jam 5 lewat. Rada caang. Setengah genepan lah. Tah, biasana lamun geus naik teh 2 poe wae mah nya dari awak keneh. Can biasa mah. Olahraga segala karasa. Urang oge kitu kamari keur mimitian teh mang. Segala karasa. Tapi genah nanti tibra sare. Babari reup asli. Sabab capek. Dibandingkeun capek mah capek kene kaburangrang ya. Perasaan. Mungkin ka dieu oge bieu mah kusabab cuacana teu panas teuing. Eta. Perjalanan leuwih jauh kaburangrang mamang. Ketinggian lagi kan 2050. Lain ieu perjalanan ti rumah pakai motor ka. Nah, orangnya tiap naik gunung jeung amang 2 kali naik gunung 2 kali nyasar. Pertama nyasar heula kajol ka Bukit Mentari. Mentari, jalan Mentarinya. Kuduna kalegok haji teh ka Mentari. Ayeuna alhamdulillah nyasar deui. Alhamdulillah ibu-ibu. Tangke rencana kan antara ka Parang atau ka Bongkok. Aya info ti saha mang? Teu poe gending meureun. Ieu infona ti Neng Erni sih, ti Raka. Bareungit. Tapi teu naon resiko meureun. Jeung teu tiasa ngecamp di puncak sabab batunya. Batu. Mawatan teh hadapan. Iya kan aku udah dari sahur. Aduh. Tapi nanya lamun camping kieu terus bangun pagi ngahirup udara nanti masih sejuk. Coba di perkotaan mah kan isuk-isuk ngebuah kena pot gitu. Ngebuah nu ngadurukan jadi polusi gitu, banyak polusi lah di ieu mah. Tapi alhamdulillah aya mah sampah-sampah plastik tos teu didarurukan banyak. Diangkut ke mobil. Khusus mobil sampah tiap hari Rabu polusi udara. Di urang mah di Batur mah teu. Di Batur. Ya lamun tiasa mah gitu samikeun di. Kitu cek amang mah isuk-isuk teh manghirup udara ngeunah di gunung. Dibanding jeung di kota. Ai urang mah da hudangna beurang wae emang jadi cara menghirup udara. Asli. Tadi nama Culai rek diajakan ngobrol nya ngacaprak. Tapi masih kena tibrakeun ya kakek. Paling rada digubrak-gubrak teh jam lah jam 5 lebih. Tah, Culai oge ku amang nah disentakan wae karunya urang mah. Kaleket. Aduh. Ngeh disentakan wae. Henteu sih, soalna kaji refleks Pak eta mah nya keur mah riweuh nya darurat ongkopan ieu nu teu damang oge. Paur sih soalna ningali kondisina paur gejala hipo gitu tah. Jadi minta buru-buru disalin soalna acungna balaseuh. Nah tadi
ka hijina kesang nya langsung kahujanan oge power gitu kan. Tah kalah hipo teh naon? Hipotermia. Maksudnya teh penyakit naon gitu cek Amang. Penyakit ipa jadi anu nya batingku tiis gitu lah. Jadi namanya awak teh gitu drop langsung gitu. Bahaya terjadi teh. Bisa kanu amit-amit gitu nya kanu nyawa gitu. Nyawa. Termasuk tadi ge lieur tapi rehan ge nyarioskeun di bumi ge sok kieu cenah jadi rada regreg-regna teh. Sakedap tapi ge sok cengar deui.